Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepanggang sareng simkuring Bung Bedot sareng dia Bung Temel. Alhamdulillah dina kesempatan dia simkuring saja mandu kontes adu bagong dina versi bobodoran Sunda Nah, eta bener di sana. Karena dikocakeun kan. Serius teh. Kontes adu bagong tapi versi bobodoran imah bobodoran Sunda anu teu nyinggung satu pihak atau Aya pisan. Nah, ieu mah khusus kanggo bobodoran Hiburan semata. Hiburan semata. Aya unsur naon pokona. Bares Bung Temel mohon tapi pamit teu nonton rugi Soalnya seru pisannya Bung Bedot. Mun tanya nonton mah rugi Tonton terus pokona. Tonton terus masih di channel Fadli Production. Sip Pokona tontonna dugikeun ka beresna pokona mah. Iya, Teu aya salah paham gitu aya ya. kekeliruan. Nah, eta. Jeung rugi we rame pisan ngomongnya. rame mata pikaseureun kocak. Tah eta. Ya kurang mulai wae ya. Mulai wae. Dah, saw. Penontonnya rame. Wah, Tribun Selatan rame pisan ya. Penonton Tribun Selatan. Itu surak bodanya. Kapasitas sabaraha ya? Kapasitas 30.000. Waduh, suara pisan alhamdulillah. Rame pisan. Mulai aja lagi di mana-mana Wah, gitu ya. tah ieu anu teh Afrika tah. Afrika. Ieu mah eta mah ieu naon teh? Bobotoh. Bobotoh. Korda ieu tah. Korda aya nya. Ieu teh korda mana wae teh Kang Bedot? Afrika wungkul Jamaika aya. Kamerun aya. Korda Nigeria. Kamerun. Aduh, alhamdulillah. Rame nya mah. Tah, aya korda Malaysia aya tah. Iya. Tah, piala memperebutkan ieu teh kontes memperebutkan piala Sawah Cup. Sawah Paculeun Cup. Anu menang ya pasti menang sawah garapeun piala aya. Siap, can dimulai kade. Mas ya, masih informasi Bagong didatangkeun ti mana teh ya? Bagong teh ti Nigeria. Di Nigeria. Wah, jauh pisan Bagong lagi ya. Wah, bener penonton geus rame nya Bung Temel. Siap, sebentar lagi. Oh iya, Badarat. Badarat. Sengaja didatangkeun langsung di mana yuk? Di Kamerun. Di Kamerun ya. Tah, iya Bagong teh ya Bagong ganes nih. Wah, keluar. Apa yang terjadi pemirsa? Galak. Penonton awas. Gurun pasir. Galak. Haredang dia Bagong lagi. Badarat lincah untuk itu ya. Masih bisa menghandle. Ya di kota mana yuk? Mana teh? Di Kongo juga. Mulai bisa gugupnya. Rame. Ternyata disuludung. Tak Badarat. Masih bisa dibantu. Total waktu sabaraha? 20 detik rada 5 menit. Rada rame. Oke. Masih di kelas perang bintang ya. Perang bintang. Haji Murad, nama anjingnya Stephen Tin Haji Murad. Di maju heula Bang. Aing eta nu maju. Ini ngahaja bisa nyana bahasa eta. Alus sih ya gagah ieu mah. Bukukeun apa yang terjadi? Wah, diskualifikasi. Tewanian gugup. Balik digugup ya tewanian. Awas Badarat, awas. Kade. Apa yang terjadi? Bener Bung Dian yo. Ramai seru pisan. Bener. Mata rugi. Tah, aya deui. Di kota mana? Korna nya teh juga nama Cicapar. Wah, apa yang terjadi? Wah, ditongengan itu. Kubagong. Wah, digalai Mas Yana. Ditongen kubagong. Wah, bawa. Kru. Iya, berapa haji tak gugup. Wah, rame sekali ini. Badarat teh ditopin alas. Di Banjur lah. Alus ramai bener. Wah, iya bener lincah bagongnya. Pemilik saha? Haji Usman. Wah, beruntung. Wah, iya dia bakal juara ya, Wah, langsung newak teu bisa eureun itu langsung. Total menit sabaraha? 0,0 sabaraha ya? Iya, 7 detik. 7,15. Alah, iya pasti bakal juara ieu mah ya. Nafsu kitu teh buku. Eta Bagong eta.
Eta nu bogana teu bisa lewat. Aduh. Padahal Bahaya, betul padahal. yang sigap. Sigap. Jika anu dia tah. Anu dia juara. Alus Soalna eta nafsuna bagus guguk. Nafsuna alus. Guguk Haji Usman. Eta Nah, tuh. itu mana tuh? Ala begangnya. Pegang sih emang. Begang tapi halus. Sekarang kurang pengurusan. Tapi gancang lu. Gancang. Kanu birit eta. Ditengengan. Aing mah, Aya bahan ruksak ya. Bawa. Bogana. Aduh. Aduh. Gitu tinggal di bandara. Kade. Eta pasien poin eta. Tah ieu di mana ieu ya? Ada gede ya. Ya, nama pemilik Haji Edon di mana? Haji Edon. Nah, balik deui. Sieunan. Sieun tah bawa. Emang halus. Sieun aduh, lalempang. Nah, guguk lupa. Sieunan. Wah, tuh tah anjing Pendukungnya dihaukan. ngahaukan tinggal goreng cenah. Ieu gimana ya? Jangan pegang begitu tuh. Pakai tongkrongna gitu sihung. Dalam matian teh, woi, ieu mah nyeruntuh. langsung. Waduh. Wah, Wah, ruksak ieu mah ceroboh teuing ieu mah. Ceroboh ieu mah ya. Ceroboh. Sigana teh. 8 detik waktunya tuh. Wah, juara. 8 detik pas ieu mah. Oh, dari tadi aya kahijinya. Kahiji. Oh, 7 detik ya. Ieu 8. Oh, galak wae bagongna. Aduh. Ieu gagah kene bagongna nya. Gagah pisan. Kudu naman. Wah, kudu rada agresif wae gugukna nya. Pasti emang Aduh. atuh guguk pilihan teh ya. Seru pisan Imam, khusus di channel Padli Production. Tong hilap subscribe, komen yang like. Pokona mah eta tong Ukur di channel ieu anu nyadiakeun konten bobodoran, konten-konten aneh. aneh cuma. Channel Padli Production aneh. Can aya di nu sejen mah Aya, pada ayeuna sok kontes dugong sawah. Sawah kap. Saatnya pembagian hadiah rupanya Bung Temel. Tah teu sabar. Aduh, geulis pisan ieu. Oh, aya tuh. Penonton geus carang tuh udah meunang carang. parali. Oh, benar Haji Usman. Menang, euy. Bener tadi 7 detik. Aduh, benar. Aduh, panitia akan memberikan hadiah untuk galak wae gugukna. Woi, nafsu wae. Nafsu kawewe atau Haji Usman. Ore. Jika nama langsung meuli sawah tah. Kayak bahan. Lain meuli di pola sawah eta. Di belakang jagong ya. Haji Usman juara kahiji dengan total waktu 7 detik, 7,15. 15. Aduh, sakti anjingna bener. Meunang ya tadi teh nya. Lu tadi ge meunang ieu ruksak teh. Ruksak agama tuh pani leuleus guguk ge. Beja nama cenah ge teh 200 jahitan. Heeh. Aduh. Oh, atau Haji Murad, Haji Murad. Nu tadi mah Edon eleh nya budak. Edon eleh. Ceuneun anjingna balik deui. Tuh yang pan dileuleus kitu guguk teh ge. Bener 200 jahitan. Oh, tuh tira tuh pendukungna. Botolna. Nah itu juga nu jadi guguk. Jadi botol. Aduh. Konten kan pantang terus. Pantang terus di channel Padli Production. Rupina dugi ka dieu pentenya Heula. dina bobodoran, dina kontes dugong sawah kap. Dipengingkeun ku Haji Usman ti mana ti Maroko. Di Maroko, sareng Haji Murad di mana eta teh? Jamaika. Kenya. Kenya. Mung sakitu sim kuring Bung Temel sareng Bung Bedon. Yo nyiarkeun secara langsung kontes dugong Sawah kap. Anu mereka sakakeun. Tong hilap sakali deui. Subscribe sareng komen, like lah komentarna di channel Padli Production. Dan itu banyak Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana, konten ieu tidak ada paksaan, ini hanya hiburan semata. Bentar sekedar. Ieu etang-etang kaulinan barudak di lemur. Tidak ada unsur kekerasan.